Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha lamang, mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Satajan dikawitan sim kuring omaja kanu teu can subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, teras like, teras komen, teras aktifkeun notifikasina. Kanu parantos subscribe hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Ka para kaum dangu anu bade nyawer mangga dihaturanan dihandapkeun tombol subscribe aya gambar eceng tah didinya tiasa nyawer 20.000 50.000 mangga sudako we ka Mang Omi. Ya mudah-mudahan we gitu nya disedekakeun teh berkah oge dilipat gandakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang lanjengkeun bae cecer cerita Sunda Jawara Pedang Emas dina bagian anu ka-48. Kasugri para wargi panjang mangsa alam teu kacaturkeun dina ujaring ieu carita. 8 tahun we ti harita urang kocapkeun. Jalma-jalma harita teh loba anu milampah kajahatan. Jalma jahat ngaleuyah di mana-mana. Jalma-jalma pada sieun mun kaluar ti imah, sieun disiksa, diperkosa, jeung dibinasa. Unggal poe na sok aya we korban jiwa akibat katalengasan jalma jahat. Saha jalma jahatna? Nyatana murid si Godri, murid si Barko, si Janung, jeung anu sejen-sejena. Jalma-jalma teh harita teh beuki loba, beuki ngaleuyah di mana-mana. Jurus pancarongkah ayeuna mah geus sumebar. Eta jurus teh memang hese pitandingeunana nu matak loba korban jiwa. Kasugri para wargi, ayeuna urang kocapkeun Luda Aji saparakanca. Luda Aji jeung Nyi Karmini harita teh nuju aya di mah panggung di padumukanana Nini Ismi. Silap keur hut-het we latihan ilmu silat. Pok Luda Aji. Nyai, ngeunaan si gelap urang teh kudu balaka. Kudu jujur yen akang teh lain bapa aslina. Urang kudu ngabejakeun anu sabenerna. Sangkan manehanana teh ngarti saha bapa aslina. Sok sanajan akang lain bapa aslina, akang banget-bangetnya ka si gelap. Asa ka anak sorangan. Dina hiji mangsa tang tuwe si gelap teh bakal papanggih jeung anu jadi bapana. Mangkaning bapana teh mangrupakeun jalma jahat anu teu aya ras-rasan. Tah kulantaran kitu urang ti kulo balaka kudu nyaritakeun kabehanana, kudu dicaritakeun kabehanana Nyai. Pok Nyi Karmini harita ngawalon. Mohon abdi oge satuju Kang. Urang caritakeun we sajelas-jelasna sangkan si gelap teh ngartieun. Karmini harita teh nyalukan si gelap rikat nyamperkeun ka indung bapana. Ge kareta teh diuk terus sila menikeun ka rekep naker. Pok Nyi Karmini sasauran nadana leuleus sangkan si gelap teh ngartieun. Gelap anak emak anu kasep, cunduk waktu ningang mangsa. Hidup kudu ngalalana numpes musuh anu jahat. Saha wae anu milampah kajahatan eta teh jalma anu kudu ditumpes. Tapi cing emu kedah dipasihan heula waktos sangkan bisa bebelik pikir. Kedah dielingan heula supaya sadar. Ngan lamun teu sadar-sadar mah binasakeun we kasep. Lantaran bakal kajongjonan milampah dosa. Mohon mangga mak. Ambil ngartos. Kedah ada emutan heula nya mah nya. Sangkan eta jalma teh robah pilampaheunana. Pemikiranana ge robah. Nu asalna jalma jahat jadi jalma anu bener nya mah nya. Mohon laras pisan ujang kedah kitu. Kedah diemutan, kedah dielingan. Saterasna emak teh bakal medar hiji jalma. Nyatana jalma jahat anu ngaran Modrapati. Modrapati mak? Nya Modrapati kasep. Modrapati teh merupakan jalma jahat anu elmu teh luhur, hebat,
hese pikeun elikeun anak. Saterasna kumaha mak? Kuring mah geus teu kuat teh hayang tarung yang Madrapati. Pasti bakal rame nya mah nya. Ya tang tuwe rame mah Ujang. Ngan aya rahasia anu baris dipedar ku emah jeung bapa. Dangukeun kasep. Jalma jahat anu ngaranna Madrapati teh bapa hidup. Wah, makanya Bapak Uing eta mah jahat mak. Makanya Bapak Uing jahat. Pan ieu Bapak Uing mah Bapak Lura aja anu batur mah. Kieu lalakonan Majang mangga regepkeun gojangnya. Barabat Nyi Karmini harita teh ngralakonkeun kajadian dina waktu Nyi Karmini gering terus ditulungan ku Madrapati. Terus we dikawinkeun ku Bah Sobur ka Madrapati. Tah kitu kajanteunna mah kasep. Mate kantos nikah sareng Madrapati, teras ngabogaan anak nya hidup teh ya. Kumaha dirahasiakeun Madrapati mah? Teu apaleun yen emak teh boga anak. Tah ku halna kitu tugas hidup elingan bapa hidup teh sangkan jadi jalma anu bener. Sigela paromana alum sedih tetela bapa tegesna atau bapa aslina teh Madrapati jalma jahat anu geus kasor kawantar ka mana-mana. Tenang mak, Uing pasti sakabeh jalma jahat bakal dielingan heula, bakal diberi waktu heula sangkan sadar. Uing oge ngaku yen Madrapati teh bapa asli Uing. Sok salangan hati mah sedih pisan. Dan Uing nek usaha setika pola sangkan Madrapati teh sadar. Ya, mun lamun teh sadar mah nek dibinasakeun ku Uing mah baba. Si gelap hari teteh ngecelakeun cai mata asa teu wasa ari kudu maehan bapa sorangan mah. Pok harita luda aji. Sing sabar sing tawakal kasep. Hirup huripna jalma geus aya anu ngatur. Urang mah dharma wawayangan. Urang kudu narima kana kodok jeung kodar ti pangeran. Si gelap sadar jeung narima kana kodok kodar ti pangeran. Timimiti poe isukan kasep hidup kudu numpes jalma jahat. Kade cing hati-hati jeung waspada lantaran loba jalma jahat anu licik. Mak jeung bapa katut si abah si nini oge bakal miang sejan numpes jalma jahat. Engge urang bakal papisah sangkan tereh numpes jalma jahatna. Kumaha kaharti? Mohon kahartos Bapak. Sagala perintah Bapak jeung emak tangtos we Uing bakal dilaksanakeun. Dina poe ayeuna oge Uing mah geus siap Bapak mak. Ya nuhun we ari tu siap mah. Alus pisan. Tapi kudu sabar. Waktuna isukan tong poe ayeuna. Wayahna tungguan heula sagedeung mah nya. Nya sabada kitu mah ti luanana harita uplek ngobrol bari jeung silih gonjakan ngahibur ka si gelap anu hatena keraheut. Keur kitu torojol Bah Pandi jeung bojona torjol deui Nini Ismi atau puguh we beki rame. Panjang memang alam berang jeung peuting teu kacaturkeun dina ucaring icarita ayeuna urang kocapkeun dina mangsa isukna isuk-isuk. Manuk-manuk harita teh cing carwit dina tatangkalan. Berasa cahaya sang surya medal ti belah wetan nyaangan pancabuana anu endah. Di pademukan ini Ismi sararea harita teh geus sagedang dan dek perang di medan laga. Si gelap make raksukan bodas dina tonggongna harita ngadaplok pedang emas. Nya sabada tarap timah jeleng kalayang cerilat. Sararea harita teh loncat mapai gawir celak. Sakabeh suku harita teh jiga nu keur lempang biasa bae kitu dina gawir teh. Sok padahal gawir teh panang tawing luhur pisan. Harita teh lompat dina eta gawir ditincakan. Kalayang curalit celak. Tililah harita teh geus aya di luhureun gawir. Belesat kabehna harita cing belesat.
Sanggeus lila lulumpatan harita teh regreg kabehanana harita ngeureunkeun lengkahna. Pok Luda Aji. Tah ayeuna urang lumampah sosoranganan. Sangkan tereh dina numpes kajahatan. Hayo mecar! Pelesat, pelesat! Kabehanana harita lompat paburencai sosoranganan. Aya anu kabelah kidul, ka kaler kawetan, ka kulon jeung ka arah-arah anu sejenna. Urang tuturkeun lalampahan si gelap. Cileng curelat, cileng cileng. Gerakan si gelap estu haralampangna keranan. Sok senajan jalan hese jeung rumpil tapis pisan. Cileng kalayang, blesat-blesat. Dina waktu bababeurang si gelap teu anjog ka hiji pilemburan. Si gelap harita mah lempang biasa bae bari jeung luak liuk ngareretan eta patempatan. Tadila si gelap teh ningali jalma anu keur daragang ngajajar di sisi jalan. Si gelap buru-buru ngadeukeutan anu keur daragang, aya anu dagang lauk, buah-buahan, sayuran, baju, jeung rea-rea deui. Si gelap ngan bisa ningalikeun we teu ari meuli mah da henteu boga duit. Keur kitu torojol aya hiji jalma cangkung badag harita teh minta upeti. Song harita teh namprakeun leungeunna minta duit. Anu dagang ngarti cereng mayar, cereng malayar. Sok senajan pajakna atau opetina teh mahal kapaksa we dibayar sangkan bisa dagang di dinya. Dina waktu minta opeti ka tukang dagang deketan si gelap, si mamang anu dagang harita papoyong kodan lantaran teu bogeun duit pikeun mayarna. Punten gang, kulajan boga keur mayarna itu ampun, duh punten ieu mah gang. Tajan laris. Namanya oge aya obatan anu mese gang. Duh, punten ieu mah gang. Wah, siapa unggal ditagingan teu boga jeung teu boga we. Siapa kudu podaran da sugoblog sia. Hiu copet. Dadana eta jalma teh dicecek cangkang kedabut harita teh meubeut kana taneuh. Cileng eta jalma teh nyusul ka si mamang tukang dagang anu namru dina taneuh. Hiuk sukuna harita ngajerebebeng dek ngajejak ke dadana si mamang. Si gelap dengan tep kitu bae rikat ngabendung ku sukuna hiuk kedeuk das. Eta jalma teh kaget dua pernah melotot ka si gelap. Naon maksud sia ngalangan pamaksudan aing ah? Hayang modar sia. Meninggalak. Karena tuh mah. Pangis jujur teh bogaan duit kalah maksa jeung nyiksa mamang mah. Eta mah lain urusan sia budak leutik. Ya, siap leungeun katu eta jalma teh tengah blesat kana garuna si gelap. Sakilat ku si gelap teh tewak hiukap eta jalma teh kacida kagetna. Siap diparilitkeun hiuk jabet. Sukuna harita tajong ku si gelap. Kebru eta jalma teh harita namru dina taneuh. Sakabeh jalma nu nyaksian harita nyeungsidikeun ka eta jalma. Wirang ima oi, si Jana mele tarung ke budak leutik tuh tinggal itu. Mending si namru kitu, aduh anjir. Karonya anjir ai di kitu-kitu tinggal tuh aduh. Tapi edan we. Kula mah juga mah we. Jalma sabodar si Jana memang kudu diwara tutubaneun. Nah, biolog ya. Suka jeung sugema eta jalma teh emang kudu di tondok nu kitu malah. Tutumanon, kita mah tutumanon. Kitu galecokna anu nonton. Kuniang si Jana mah tenang tung poroman wajah beureum ambek ka si gelap. Pun sia lain budak leutik kita tadi ge kudu we geus dikayem. Hingga sia keur goblok. Si gelap pancunang tung teu riuk-riuk sieun, pok harita. Mamang we anu nyingka mah. Jeung kitu indit, ulah nyeun ka kacuan di dieu, kitu indit. Si Jana mah harita keheuleun. Setan teh sia. Rasakeun ieu. Ya. Hiuk suku katos harita teh ngadius kana sirana si gelap. Siat kau suku si Jana mah harita tertewak. Sakilat suku katos si gelap harita teh najong palangkakan si Jana. Hiuk cabet. Kebru anjing. Aduh. Anjir, kantong semar aing. Aduh. Kebru pikeun kadua kalina si Jana harita namru dina taneuh bari jeung nyeklan kantong semarna anu karasa nyeri, karasa seueuk kana beuteungna.
Serean nyaksian harita teh seserian yang serikeun kalakuan si Janam. Nyasa si Janam namu malios we si Gelap teh ninggalkeun si Janam. Jalma-jalma anu hadir di pasar beuki lila teh beuki ngalobaan bae. Sakabeh tukang dagang sibuk ngeladangan anu meuli. Si Gelap perhatikeun sakabeh tukang dagang tetela aya anu kurang payu. Seuleuna si Gelap teh harita ngadeukeutan ka si emak anu keur jualan. Punten mak, emak teh jalan naon teh, nah geuninganan Kak Mama langki anu meserna teh, langki anu meserna ieu kunaon ya? Nya tah Ujang, duka kunaon dagangan emak mah. Sok tara payu. Anu melinggengan hiji-hijieun. Emak teh dagang ciwang teh Ujang, tah bal-bala ge comro mihro. Jeung anu sejen-sejenna we loba teh tuh masih kene ngaliah. Sedih emak teh can payu setengah-tengah na can teh. Si Gelap harita teh merhatikeun kana sakabeh dagangan si emak. Ditilik tina bentukna teu salah, warnana da memang kitu. Ngarasa si Gelap teh kudu ngasaan heula. Punten mak, sabades langkung manoe nepangkeun we kuring teh ngaran si Gelap. Mame emak saha? Ngaran emak mah Macicah Ujang. Wah, Macicah. Gini mak, kuring mek rasaan heula menang teu mah. Nya nek dihaye rasaan heula nguna atuh henteu gitu. Nya sok we dek kasaan mah Ujang. Sok kadinya. Si Gelap langsung nyokot bala-bala jeung ciwang. Tetela rasana pas, enak deui. Palebah dieu si Gelap teh kerung. Rasana enak mak, beda pisan. Mun boga duit mah da kuring teh meuli. Ari hargana sabaraha mah teh mak? Si Gelap harita teh melong ka si emak Cicah. Ya hargana teh 25 perakan Ujang. Ya sakieu mah atuh murah we dibandingkeun dagangan anu sejen mah. Bener sakieu mah. Pas we lah, henteu mahal-mahal ting nya mah nya. Cing kuring nek dibewarakeun mah. Sugan we teh nya anu meuli. Nya mah nya. Nya sok we eta mah kumaha Ujang atur-atur we sangkan dagangan mah teu payu. Celengkeung we si Gelap teh harita bawar ngadagangkeun dagangan si Macicah. Si Gelap harita teh cumaritana tatagna keranan ngajakan ka jalma-jalma anu hadir anu ngaliwat ka hareupeun dagangan si emak teh sangkan meuli. Teu lila rob-rob jalma-jalma teh harita daratang. Si Macicah sucet harita teh ngaladangan. Dina waktu anu singket dagangan si emak teh ledis. Macicah bongeun pisan dagangan Seep. Paroman biar marah mai. Pok si Macicah. Nuhun pisan ka Seep. Dagangan emak Seep geuninganan. Tah aya sesa pekeun maneh Gelap. Ya sugan we atuh bisa nambalan beuteung anu lapar. Si Gelap teu hese kana dahar mah. Am-am sesa gorengan jeung bala-bala teh di dahar harita. Mangsa mah harita teh beuki berang bae. Panon poe geus nyendeng kulon. Anu daganganna geus Seep sing koloyong baralik. Anu daganganna masih kene loba mah terus we kalecok sangkan loba jalma anu meuli. Di gigireun kenca katuhu Macicah aya jalma anu cing keceuis ngarasa teu suka dagangan Macicah teh laku. Timbul weh niat jahat. Macicah harita teh ngabereskeun paparbotan. Sanggeus tarapti mah terus we digandong. Anu sawareh mah harita teh dijingjing. Pok si Gelap harita. Mane ka mana mak? Rusuh-rusuh teuing atuh kalem we mak. Masih kene beurang kalem. Mane moang Ujang. Nuhun geus mantuan mak jualan hatur nuhun pisan Ujangnya. Hampura we mah teh teu bisa muruhan anu gede. Ngan muruhan ku dahareun we. Duit mah hampura moal bisa mere ka Ujang. Yah teu nanaon mak. Kuring mah sakieu ge ngerasa bungah mak. Bungah pisan. Si Macicah ngalengkah dek mulang. Kakara oge sababaraha lengkah. Torojol aya nu datang dua tangtungan jalma barejeng bawa pedog panjang. Pok anu saurang harita teh. Di gambar Pak? Bayar heula upeti. Tadi ditagih teu mayar wae, sok ayeuna bayar.
Macica harita ngarenjak, terus harita mundur terlengkah. Antos mayar, tadi kasih janam ujang. Wah, bohong. Hayang modal sih teh mah. Hok bayar. Nah, anda nih. Bos mayar kasih janam ujang. Nah, beraku mante kudu mayar wae. Teh mante beraku kudu mayar wae. Pan tadi geus. Wih, kalahkan ka ngalawan. Sok bayar, buru. Rusuk iya. Eta jalma teh harita keukeuh minta upeti ka si emak. Heula itu teh heula. Tong main hakim sendiri tuh mamang. Macicah tadi teh geus mayar upeti. Nah aku naon ditagih deui. Sok aneh wae mamang mah. Weh, budak bocikor. Dewek anu katelasan dibi. Anu ngawas saya pasar, jatong pipilueun. Bisi kakecetan getis ya. Ngecirat getih di mana itu mamang? Kira kuari itu langit mah. Sia kalah ngalunyak. Dewek disabat buntung teh sia lu. Serepet, pedog panjang de pesatku si Santibi. Tujuan nama nyingsinan si gelap. Ngasuk we sabat kancing itu sok atuh. Sugan teraknya. Cing terak moal gitu. Ketempona mana jika anu mintu eta bro teh. Moal terak teh kana moal mamang. Nyel Santibi teh jadi nafsu, asa diledecek ku si gelap. Udah nih Kang, tuh mah udah gitu mah. Sekalian yang si Macica lah cacok. Cik anu seorang dia anu katelah uyok ngahatian ka Santibi. Nya sok atuh kadikeun terak moal. Sok kadikeun, di mana ya? Ta. Kana leungeun kana dada. Sok atuh kadikeun. Si gelap harita teh cecengiran we. Nganggap enteng ka Santibi. Macica jadi panik banget sepak baka tingku sieun. Udar sia goblok. Ya. Slung hiuk. Bedog harita tersabatkeun kana sirana si gelap. Dina tata gerak anu gancang tur cepet. Hiukap. Bedog pancang harita teh dicapit ku dua ramo leungeun katu si gelap. Santibi jeung si uyok harita teh calangap. Dua panona burial buncerit harita teh melotot asa teu percaya kana parinjona. Jalma-jalma anu nyaksian mimiti mah marungkut ku harita mah langsung bungah lantaran si gelap bisa nahan bedogna Santibi. Santibi modal bedogna tetelap page. Sok badal mamang. Gunakeun tenaga sapinuh negra. Sok. Kantun kawe bacot tarik nah. Modal belugu kita bisa. Banget Santibi jadi berenir besi atah belum. Sieun campur jeung era eleh ku budak kamari sore. Sietak si gelap harita ngutekeun dua curugna buletok. Bedug harita teh potong. Teteh larang lu ya bodok teh we. Juk imit mamang. Mun hayang selamat kitu ge. Ya kecuali mun hayang cilaka cicing we di dieu, pasti suku bakal potong, sirah bakal malik ka tukang, leungeun oge bakal perotong, kabeh we bakal potong. Santibi jeung si uyok ngerasa gimir. Oke. Teu asa-asa duarana harita teh malikeun badana, berengbang we lompat ninggalkeun si gelap jeung Macica. Jalma-jalma anu ningali cing kecewis cing pada baturna. Aya anu panuju, aya oge anu kaancam kasalamatanana lantaran aya budak lalaki anu sakti. Euleuh. Waktosna parantu seep komdangu insyaallah dinten enjing urang teraskeun dina bagian anu ka-50na. Sumangga wilujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.